Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa min lawazimil hikdi sareng eta tetep tina pirang-pirang kamistianana hikdu atawa unek-unek suudzonni ari suudon goreng sangka wa tatabu'ul aurati sareng neangan kagorengan wa mahabbatu insya'atil fahisati sareng resep nyebarkeun kagorengan. Qala ngadawuh sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Innal ladzina sayaqtasna jalma-jalma yuhibbuna anu mikaresep itu ladina antasyi'a kana nyebar naon alfahisatu kagorengan fil ladina di jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina lahum eta tetep ka itu ladina teh azabun alimun ari adab anu nyeri fid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat wallahu sareng ari Gusti Allah ya'lamu eta maha uning Allah wa antum bari ari aranjeun la ta'lamuna eta henteu nyaraho kabeh. Wa Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngadauh ya Ibnu Umar suaida naik sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mimbaro kana mimbar panada teras ngagero Kangjeng Nabi bi a'la sautihi kalawan pang luhurna pang tarikna suarana Kangjeng Nabi ya ma'syara hei golongan ya ma'syaroman hei golongan jalma-jalma aslama anu asup Islam ieu eman bilisanihi kalawan lisana ieu eman walam yubdi sareng henteu nepi naon al imanu iman ila qalbihi kana hatena ieu eman la tu'zu ulah nganyenyeri atawa ulah milaraan aranjeun kabeh al muslimina ka pirang-pirang jalma muslim wala tu'ayyiruhum sareng ulah maroyok aranjeun kabeh ka itu muslimin wala tattabi'u sareng ulah neangan aranjeun kabeh auratihim kana kasalahanana itu muslimin fa innahu sayaqtasna kalakuan sang pa innahu karana sayaqtasna jalma man eta jalma tata ba'a anu neangan ieu eman aurata akhihi kana auratna katawa kana kagorengan dulurna ieu si eman al muslimi anu muslim tataba'a nyuprih sallallahu Gusti Allah auratahu kana kagorenganana itu eman waman sareng ari sajalma tataba'a anu nyuprih sallallahu Gusti Allah auratahu kana kagorenganana ieu eman yabdohu tah ngera-ngera Allah ka ieu eman walau pi jaupi rohlihi sanajan di jero imahna ieu si eman. Wa nadhara sareng ningali saha Ibnu Umar yauman dina hiji poe ilal Ka'bati ka Ka'bah faqala teras nyarios ieu Ibnu Umar ma'aqdomaki duh kacida agungna anjeun wa ma'aqdoma hurmatika sareng duh kacida agungna kahormatan anjeun wal mukminu bari sareng ari jalma mukmin aqdamu eta leuwih agung naonana hormatan kahormatanana indallahi mungguh Allah mingki tibatan anjeun wa min fadlillahi sareng eta tetep tina anugerah Allah ala ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah annahu sayaqtasna Allah yuhibbu eta mikaresep Allah satrul uyubi kana nutupan pirang-pirang aib wasamma sareng ngangaranan wasamma sareng maparin nami nafsahu kana zatna Allah as-sattaro kana lapad sattar wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis la yastaru henteu mukakeun saha abdun hiji amba abdan ka hiji hamba bidunya di dunya illa satarohu kecuali nutupan ka ieu man sallallahu Gusti Allah yaumal qiyamati dina poe kiamah wallahu a'lamu bissawab.